Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana nu ngawaler salamna teu acan sadayana daramang melak jati sisi leuweung di banjuran nganggo cai bilih tadi ngawaler salamna nuju rada maralaweung abung kaling lapu cantikna Ibu Heni urang cobian sakali deui wios dieuwihan siap ngawaler ikhlas ridho alhamdulillah. Salam pertama ku persembahkan untuk pengantin tercinta. Salam pertama ku persembahkan kanggo panganten baru. Anu kadua ke dipersembahkan salamna kanggo panganten anu tos barari. Barotan saniyatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaacan dilajengkeun bil barkah. Liungan seperti kieu teh jarang jeung langka Ibu. Dina minggonan urang dieu moal seperti kieu Bu nu datang teh eta deui leres. Hadir soten penting ayeuna pedah nu baligohna anyar balik geulis. Matak bapak-bapak ti mimiti lempang abdi ti ditu nepi ka dieu aya nu teu ngicep-ngicep. Duka naksir ka abdi duka bogoheun. Awali perjumpaan kita kali ini dengan lantunan sholawat baginda Nabi. Siap Ibu salawatan? Ya. Siap mendengarkan suara Ibu Heni dari Tasikmalaya? Ya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Afqal Asqiya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nu ngawaler salam mugi ku Allah isarehatkeun lahir batina. Amin. Mugia nu ngawaler salam pertama, salam anu kadua diparanjangkeun yuswana anu barokah. Kumaha ciri yuswa anu barokah teh Pak? Kecap barokah dilantunkeun kata sholawat ke urang sadaya di bulan Rajab kene laras Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Nu disuhunkeun ka Allah teh kabarokahan. Mugia anu hadir wengi ayeuna ka ieu tempat jauh di jugjug anggang di teang, termasuk simkuring di Kabupaten Tasikmalaya. Duka perjalanan sabarak jam ku simkuring teu ditunggu. Mugia nu hadir wengi ayeuna ka tempat anu ieu yuswana panjang umur bari barokah, ciri barokah ziyadatun fil khair, tambah-tambah dina kahadean. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang nyantai bungaos jeung simkuring mah ngaji mah ulah panjang-panjang, sok sanaos ibu-ibu senengna kanu panjang. Laras Bu. Tapi ngaos sareng simkuring sanes bade ngadakwahan para kiai, sanes bade ngadakwahan bapak kepala desa, sanes bade ngadakwahan panganten baru jeung panganten bari. Tapi ngaji jeung simkuring urang diajar nyalik sip diri ngotek tak raga sewang-sewangan, urang diajar muhasabah diri. Nu penting ngaji mah tong lila, singkat, padat, akurat, melekat. Nu penting balik mawa kana tetereuyeun wae ceuk urang kasih. Nu penting mulih urang tieu tempat nyana ilmu anu manfaat. Da insyaallah berkat mah sok sanajan teu dipenta ku pamisja dan keluarga tos diwadahan. Bahkan cenah bejana yang ditaikeun kana bahasik bisi tinggalin. Sabab aya kejadian abdi ngaji di Bandung pahilit dus jeung bapak kepala desa. Mataku abdi diemutan ti ayeuna. Ibu ciri yuswa anu barokah tambah dina kahadean. Bagaikan padi pakuwu semakin menguning, semakin berbuah, semakin merunduk. Kalau kita sebagai manusia semakin tua, semakin rentak, semakin peot, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang buktikeun kumaha atuh yuswa anu barokah teh Ibu. Ciri yuswa anu barokah teu aya sekon, teu aya detik, teu aya menit, teu aya waktu, teu aya jam, teu aya beurang, teu aya penting. Situasi apapun, kondisi apapun, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun yang dikerjakan oleh kita, hati kita tetap selalu mengingat Gusti Allah. Termasuk penting ayeuna ibu-ibu duka sabaratus bapak-bapak ngan sakikieuna ulah ukur molotot ningali cantikna abdi dangwal warak kajan ketika subuh ningali geulisna abdi. Sabab cek suamina Pak panggelisna ieu teh mantap dijajak-jajak ka mana-mana kan bisi ku batur. Betul. Bapak sanajan socana molotot ka abdi. Salib dina kursi salirakna. Aya anu nangunyar, aya anu sila, aya anu emo, aya anu nangkep tuun, siga bingung teu boga mayar hutang. Tapi hati nama selalu mengingat Gusti Allah. Ketika hati kita sudah selalu mengingat Allah, insya Allah dimanapun kapanpun kita berada, Ibu mual wantun ngalaksanakeun maksiat ka Gusti Allah. Dimanapun ku ingat padamu, kemanapun ku ingat padamu, di setiap waktu ku ingat padamu, kekasihku. Tepuk tangan atau sing aya kahaya. Asa kali deui suka
aya nu nyawer namahan yang bensin. Dimanapun ku ingat padamu, kemanapun ku ingat padamu, di setiap waktu ku ingat padamu, kekasihku. Bedana Pak Umur yang orang pesak. Ku menangis karena rindu, ku bersedihku karena rindu. Asik. Tepuk tangan yang meriah. Silakan yang mau nyawer ke depan, saya tunggu. Ibu menangis lain menangisi orang ya Allah Rabbi seserta ekonomi nukaran dapat ayeuna sabada kejadian corona 2 tahun ke belakang luar biasa pencempitan ekonomi pakuwo ya Allah Rabbi dan nanti sakit hesek naik turun teh. Beres Bu? Jangan corona suami ibu biasa ke Jakarta. Allah, saya lah corona geuning di lemur. Allah gawe ukur corona bete kana jero calana. Ngerti Bu? Ya Allah Rabbi. Tapi orang menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kersalik hati selalu mengingat Allah. Namun sahabatnya ibu, banyak harta tidak menjamin kebahagiaan. Luhur pangkat jam jabatan tidak menjamin kebahagiaan. Istri cantik tidak menjamin bahagia. Suami ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Tapi bahagia itu bukan di harta, bahagia itu ada di dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah sing ingat ternyata lumatak bahwa tenang kana hati, bahwa tenang kana jiwa, lobana eling ka Gusti Allah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ayo kita berzikir la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Di dia ayeuna abdi tapak damel Allah, nadamel Allah nu ieu sejabakti kadat Allah, la ilaha illallah, la maqluba illallah. Di beda kalakuan, beda parentah dat Allah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Di beda kalakuan, malang ridwana dat Allah. Lengkah ibu di bumi masing-masing sareng bapak, anu jalan kaki, anu naik kendaraan, termasuk simkuring jauh di juk-juk angkang di teang, terek neangan berkat, terek neangan duit dan terlengit duit, tapi simkuring dengan satu tujuan, la maqsuda illallah, urang sadaya nu hadir hoyong kenging karidhoan Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bisyukri ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala aidan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Rasul? Di mana orang bukti cinta ka Kangjeng Rasul nguping nabina pasti orang awal ku kata sallallahu alaihi. Orang buktikan kacintaan orang ka Rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Wa qala aidan asyukru qayyidun ni'am. Al-hadis. Pengatur waktu, penata acara anu parantos maparin kesempatan kasim kuring kanggo cumarios di payuneun wargi sadaya. Ieu nu hadir teh Ibu Baraya bahasa orang Tasik. Dulur sakayakinan, dulur saagama, dulur sanabi ada. Naon margina? Nini abi jeung nini ibu sarua nini. Aki bapak jeung aki abi sarua aki-aki. Jadi urang nu hadir teh satu keyakinan, satu iman, satu agama. Amin ya robbal. Satu nusa, satu bangsa. Anu musim kuring dipihormat para kasepuhan di tempat, para kiai, para ajengan. Tangtos setiap lembur itu aya pamimpin, aya kiai, aya ajengan, aya kasepuhan nu disepuhkeun ku wargi sadaya, ku ibu sadaya, ku bapak-bapak sadaya. Nah, saluhureun dina ilmuna, saluhureun dina pengalamanana. Tangtos ayeuna hadir payuneun simkuring, hapunten pisan nu saageng-agengna kaluhuran ku simkuring. Sok sanaos abdi biasana dihanap, bet penting ayeuna nasib abdi jadi diluhur. Kunaon ibu beda seurina? Bapak-bapak salihanakeun abdi, abdi salik luhureun bapak-bapak, teu sawios bapak da kali-kali ibu-ibu sok diluhur. Muhun di dieu dina korsi kapan nemeke grup ibu-ibu sholawat. Alhamdulillah tos kakuping ku urang sadaya. Mugia para kiai, para ajengan yakin dipihormat ku simkuring, oge hormatan simkuring. Saluhureun yuswana, saluhureun ilmuna, saluhureun pengalamanana. Hapunten sakali deui kasadayana urang doakeun para kiai, para ajengan sing paranjang yuswana anu barokah bari bisa ibadah. Tampi berkah ilmuna, tampi manfaat ilmuna, sing nyaangan ilmuna kana dirina, nyaangan ka umatna di sekelilingna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu musim kuring dipihormat aparatur pemerintah setempat tingawitan Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Punung, Bapak RT nu sok perlente, Bapak Punung nu sok ngadekeun ngaji tarapati tunung.
Alhamdulillah sadaya hormateun simkuring mugia pada pamimpin urang sadayana sing jadi pamimpin anu adil anu bijaksana, jadi pamimpin anu jujur anu bisa ngayomi ka umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panganten baru oge panganten anu geus bararu geus barari deui. Sohibul maqasid sakula wargi, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudi, nini-nini, aki-aki, para duda, para janda, nu hadir penting ayeuna sami anu musim kuring dipihormat mugia ku Allah dimaruliakeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, siap ngupingkeun ngaos? Bapak-bapak, sorana saeutik Pak. Oh, 1 jam siap, 2 jam siap, 3 jam siap. Alhamdulillah, berarti orang dia ahli ngawadul. Ngaji, boro-boro 3 jam Bapak, geuning dibawa minguna 1/2 jam geus sereng geus tihang. Aya jalema lagi ayeuna di kopi hideungan rada bengble. Pakarek 1/2 jam 1 jam oge ibu-ibu geus hayang ngerumpi bae di juru balik ngaji nate ukur pamer baju. Aya ayeuna ge ieu ngahideung sakware melong ka dieu. Getol ngaji nama tapi angger balik ngaji monyong ka salaki pedah kamari rek lebaran san kabeli baju alus. Bahkan ti awal Ramadan kene hayo gogorokan ka bapana. Ti ayeuna meuli baju teh nungtut ke masuk cara nampe. Aya nu kitu dia aya. Teu aya anu ngap. Sadayana hormatan simkuring alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sabadana simkuring ngahaturkeun salam kawis takdim kawilujengan Islam. Urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ngalangkungan roda-roda tanji hadisna bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi idnillah wa bi inayatillah. Dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sabab nu disuhunkeun ku urang ka Allah teh pertolongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin simkuring dugina ka ieu tempat sarekat panguleng sohibul hajat sakula wargi kamisja sakula wargi hakikat undangan di Allah Subhanahu wa taala nguleng ka simkuring di jauh-jauh hari di sebelum bulan Rajab panguleng ka simkuring bisi kaburu ku batur. Wangi ayeuna simkuring ibu nu teh disumpingan tilu tempat kabeh hayang malam Jumaah. Ku simkuring alhamdulillah nu pertama nguleng eta anu meunang hakikat kersaning Allah penting ayeuna abi dugi ka ieu tempat sanajan sapena luar biasa. Bapak ibu abdi teh kurang sare teh mimiti 2 Syawal sampai penting ayeuna siang dan malam simkuring ngancelang di lembur batur. Alhamdulillah tenajakeun ge dibejakeun simkuring mikir ngelong di nu nelpon jeung anu ngawa ibu manawi kosong wengi Jumaah bingung ku simkuring ditarima teu ditarima karunya ditarima ge simkuring teh bingung sanu panggeulana era jeung geus mere jang bensin. Laras buah inaros bingung pas simkuring teh teu kadinya hakikat Allah ngersakeun ka simkuring alhamdulillah tiasa silaturahmi sareng jamaah di palih dieu nyanggakeun silaturahmi ka sadayana bade ditampi. Alhamdulillah ditampi mah Bu? Bapak ditampi silaturahmi abdi? Alhamdulillah Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Kumaha walerna? Sami-sami? Punya aya nu ngadungan dijawabna sami-sami. Minal aidin wal faizin bari teh nyaho hardina eta geus biasa.
WA teh ngabrul malam takbir teh bener. Lewat lewat telepon, lewat Facebook, minal aidina wal faizin, sami-sami cenah. Lelah, bukan artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna, Allahumma ya Allah, ij'alna, mugi ngajadikeun Gusti ka abdi sadaya minal aidina, ti golongan jalmi anu kembali, wal faizina, jeung ti golongan jalma anu bararagja. Bukan mohon maaf lahir dan batin. Inilah gunana ngaji, nyaho beungeut, nyaho ngaran teu nyaho rupa. Ibu Heni bari keur calangat dina fotona kadewe nu boga hajat geus geus hajatan dipake nutupan kanang hayam. Sabab karasa katasik abdi bakal bau tai hayam awak. Kapan aya kajadian nu ulam kasimpuring tiba di belah Sumedang, ieu awak balik di Sumedang bau tai hayam cek suami teh cing horeng teh euy dipake kanang hayam tutupna. Aya doi balik atuh dipake we pare atuh awak simpuring ka kelek-kelekna kadewe kakak Kang Misda ulah dipake tutupna naon. Ieu teh da duka ti iraha pangajian bet aya foto keur calang cing kira-kira geulisna foto geulis aslina. Kunaon teu ngajawab sawareh? Geulis aslina Pak? Geulis mana jeung si Lesti? Geulis di atuh. Leres Bu? Terus. Mugi Gusti ngajadikeun ka urang sadaya ti golongan jalmi anu kembali kana fitrah anu suci. Disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang suci. Ulah ukur babasaan Bu. Disebutkan lebaran teh lulubaran. Halal bil halal, silih halalkeun, silih hampura, silih lubarkeun dosa. Urang sing kembali kana fitrah anu suci. Naon sabab? Asa jati diri manusia sumping ti Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sakur-sakur nu dilahirkeun ka muka bumi dalam keadaan suci. Leres Bu? Suci naonna jasadna, lain jasadna. Kunaon sababna jasadna lahir ka muka bumi ibu geuning orok teh lamokot ku getih leres, lamokot ku darah duka bau sabaraha rupa bangna bapakna. Waktu pamajikan ngajero teh kalah sok yumput bari nyorok cotukur teu inget manehna nu boga gawena. Leres Bu? Urang tapakuri cek simkuring tadi ngaji jeung simkuring urang diajar mikir, urang diajar mengerti. Tina ngarti urang sing jadi pikir, sing jadi tapakur, sing jadi tadakur. Di mana ngarti bakal bisa ngaca, di mana geus ngaca bakal bisa ngaji, kadituna bakal nyaho kana jati diri. Urang nyahokeun jati diri urang di mana? Man aropa nafsa bakal aropa loba. Saha jalma nu nyaho kana jati diri bakal apal ka Allah Pak. Urang teh datang di muka ti Allah diciptakeun ngalangkungan alam batni, alam beteung, alam rahim Pak. Bolojol ka alam dunia salapan urang dilana. Wah, budak teh ceurik ibu bari lamokot ku getih lesan budak teh. Bungah hidungna jeung bapana ningali budak sampurna luhur jeung handap, lamokna teu leuwih ti 5 teu kurang ti 5, sampurna wajahna sampeana alhamdulillah. Ngan budak kunaon Pak? Barang borojol teh sok ceurik. Ibu. Bu. Aya. Bu aya. Bu. Kunaon budak barang borojol teh sok ceurik? Bahkan lamun budak pakuwu barang borojol kamu bumi 15 menit budak jebleh-jebleh. Kapan gawat yang ibu bidan? Da ini bojong gabi mah ngajuru teh ku paraji keneh geus budak keluar kakarek yang ibu bidan. Di kampung mah kitu disebut inung berang eta teh di bojong gambir mah. Ari geus dewasa mah budak geus paud geus TK budak mewek we teh dijiwir jebleh wae. Jajan wa
Inungna ka PAUD nganterkeun anak nama ukur beak 3.000 5.000 inungna mah geus beak 20.000 aya tukang baso di dahan tukang mie ayam di dahan cilung cibai cireng jeung baseng inungna ngajual we anak teu sanggup bapana ka PAUD ka TK teu bekel 30.000 loba nudag Ya. bantuan atuh Benar. loba anu dag Dagang. laras teh Laras. nu masa ngaku pamadikan bapak eta dengan jual we anak budak mah ngandak 5.000 meuli latolat tau inungna we arisan nganu paket jang lebaran siarek modal poe isu laras laras Laras. ibu di Tasik ya bang insang dia sarua kapan ti dieu mimitina urang kasih oge Lebih parah. tuh barang rojo teh pacerik kunaon bapak budak pangna cerik dijawab ku sim kuring sabab eta budak sieun nu biasa ngalongok buta bari leutik ari pas gebrol kala dunia pakuhu geuning bapak teh luhur hanap dia merosanana teh mantap budak teh ceuk Benar. orang walau ku kata-kata tauhid pangna budak barang borojo cerik ka alam dunia baru cek eta ruh orok Gusti abdi ketika nginjak dewasa sok sieun teu bisa nyepeng pageuh kana keimanan kana kaislaman sieun teu bisa turut sieun teu bisa taat sieun teu jadi jalma nu bisa sampurna ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala nu dijanjikeun dina waktu 4 bulan dikandung payang puhu pihiru bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi au syaqiyun au sa'idun bagja silaka rizki jodoh mautna geus ditanggung dina waktu 4 bulan perjanjian sareng Allah Subhanahu pangna budak ceurik barang borojo ceurik rek taot oge ceurik tingalikeun anu keur sakarat ya Allah Rabbi cek budakna di belah katu Pak geus ngorok bapak teh Allah kitu Pak cek bapak inungna keur sakarat ya Allah Rabbi diriung kudulur ku baraya nu jauh anu deukeut rek menghadapi sakaratil maut aya nu teu inget di bumi alam geus mangmingu-mingu celak cimatana di belah katuhu di belah kenca ditemongkeun di tempat teunana lamun ngecelak belah kenca berarti ditemongkeun siksa neraka kudu kawasa lamun ngecelak belah katuhu ceurik bahagia ditemongkeun di tempat surgana sebab eta jalema keur di alam duniana getol taat ka Allah Subhanahu wa taala jadi kata ceurik teh geuningan dumakna mana atuh anu suci teh Pak lain jasad nu ieu nu bakal balik ka jati mulang ka asal lain jasad anu ieu di luhur saisak rambut di handal saisak dapat nu bakal menghadap Allah ruhiyah diri aya mimiti eta ruh tapi moal aya tungtungna lamun dibaca bahasa tauhid mah disebut bako jamani eta teh ruh manusia aya mimiti tapi moal aya tungtung maot mah moal 2 kali bu sakali maot mah ngan hirup kabeh ge bakal 2 kali hirup urang ayeuna tina teu aya ayeuna di mana aya bakal ditungtungan ku maut kullu nafsin dha'iqatul maut ngan hidup bakal 2 kali hirup anu engke bakal mempertanggungjawabkeun amal urang ayeuna waktu di alam dunia berarti anu suci teh ruhiyah diri urang pangaidun kembali kana fitrah anu suci Pak Bu kahartos ya teh sok kieu ayeuna mah Pak ari ulah mubalik teh hayang anu geus viral dina YouTube leres sim kuring can viral dina YouTube sabab teu boga YouTube sorangan rariweuh kudu mamawa fotograf
segera balik ngaji. Rame temu baligoh teh jauh-jauh ti ulem ti Tasik. Lamun rame bakal di ulem deui. Lamun teu rame bosen tunuh ajengan teh sok aya kitu aya. Laras Bu, lamun ibu jeung bapak ngaji hayang rame ulah ngulem sim kuring, ngulemna cepiah jeung si Ohang. Bener Bu? Lamun ibu jeung bapak ngaji hayang rame ulah ngulem sim kuring, tapi ngulemna kudu ngulem Kang Sule. Prikitiu. Laras Bu? Cek tadi oke ngaji jeung sim kuring urang diajar introspeksi diri, muhasabah diri, urang sinyaho kana jati diri. Ulah jalan di tempat wae hirup teh. Puasa kamari ibu sabulan digodog kudu maha kawasa, keur diuji sabar jeung tawakal, nahan dahaga jeung lapar. Urang mah teu dahar teu nginum, lain teu aya tuangan, lain teu aya leueuteun. Tuh dulur urang anu teu dahar sore henteu isu, hurik-hurik karitur, herang-herang karibing curang, kokoro nyorosok matrosa, lieu eueuh ragap teu aya, batur mabuk hayang sesuap nasi neangan heula rongsok. Apakah orang pernah seperti itu? Naon atuh hasil dina Ramadan kamari? Ukur nungguan buka minahkeun tuang tina isuk-isuk di ka magrib ke? Tina barang di kana janarikeun mantak rek puasa teh. Riweuh ka pasar magrib kabeh. Pasarna ka mana ti dieu? Ka mana Bu? Durajaya. Magrib ka Durajaya kabeh rek mungahan kulkas dipinuheun. Bener Bu? Teu asa rek puasa lamun teu ngabring ka pantai. Asa teu puasa lamun teu ngabring ka tempat rekreasi. Sim kuring kamari sabada surat mulang ka Cikatomas, mapai pantai Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karasin, Dangkerta, Karang Tauran sampai Pamengpek hayang ulang nepi ka ditu. Saja jalan padi pantai mah arek naon eta teh? Oh, rek bungahan tos lebaran. Padahal geus lebaran kabeh ge keur lebaran mah eueuh nu teu jeble. Kabeh jalma ngarumasakeun lobados. Ngarumasakeun lalawara ibad. Ngarumasakeun lalawara awe tutup or. Ngarumasakeun dosa ka salaki, dosa ka pamajikan, bring ka tempat rekreasi. Datang waktu adzan, datang waktu sholat, panggilan ti Maha Kawasa, ngalanggungan suara adzan, hayya 'alas shalah. Jongjon seserian suka bunga jeung keluarga di sisi pantai, udag-udagan leuleuh anu keur di kolam renang, nu keur di rumah makan, nu keur ngabring ngantri di tempat makanan, di KFC, di tukang bakso, di tukang mie ayam. Datang panggilan ti Maha Kawasa, api-api teu kadenge, api-api teu kajebir, korek jeung lolong goblok ceulina naudzubillahi min hijil bahasa kasih ka goblok. Laras Bu, ukur nepi ka dinya urang lebaran. Unggal tahun ukur ganti baju. Laras Bu, tahun kamari mah kieu, tahun ayeuna mah sarimpit bapana, budakna, ninina, akina nada menangan. Laras Bu, keler dipinuhan kabeh tanggal 20 25 can boga eusi keler, budak can kabajuan, cicing dina kursi, sabutut di toilet ku salaki mah. Hareudang. Kunaon atuh mamah teh bet ngomongan we hareudang. Singarti atuh singarti sok aya kitu aya. Kalau pedikan apa eta teh? Tatangana geus ka pasar, ka bantar lucu, leres. Ori urang can naon? Can kabeli kelerna acan. Budak teh 5 can kabeli baju sasetel acan. Di toilet tengah peuting ge teu hararai. Hareud, bayeuk, teput, lalu liang tai hidung diasongkeun ka salaki. Kadua peuting Pak.
mah duit pak duit burung pipit buah kedong-dong minta duit dulu dong cek pajujun mah eta teh salakina pinter kok udah jadi kepala desa tuh paman paling pinter eta teh burung pipit buah kedong-dong mama ku jepit burungku dulu sok atuh bantuan jepit burungku dulu muni rariwu rek lebaran kajong teh nganyuk asa teh lebaran kang misga lamun teu ganti baju ukur kabeli tiung we denai eta ge meunang ngiridin mung kamasieun teh kabeli mu kena jeung sajadah era ku tatangna kolongkeun we tina ge huluna budak-budak we sirah ngawungkul naudzubillahi min laisal liman labisal jadi ye ngaji mah teu kudu ngabahas kawin nu penting ngarti terus bu tah ieu ge keur bekelan panganten di mana hidup nu kemani panjang umur lebaran nu bakal datang Ramadan nu bakal datang tah kalakuan teh ulah kitu leres bu da sim kuring mah tara menta ka salaki da hideung sorangan leres bu pakai kudu menta uitu ka olangan mantap hirup belanakan ka suami salah kita usaha teh mewek jebe lungse kasihan deh lo leres bu ngan ibu ulah melak cangkeng nasira pedah gede penghasilan salakina penghasilan anak syareti nu pengen melak cangkeng nasira menang ayah begitu ayah sejelek apapun suami kita komo goreng patut rupanya sekecil apapun penghasilan suami kita lebih besar kita daripada suami penghasilan usaha anak per bulan tetap suami itu adalah Jokowi na rumah tangga apa Jokowi? Presiden berarti suami orang profesi apapun suami kita jadi tukang tani, jadi pedagang keliling, jadi tukang buruh bangunan tetap adalah pemimpin di rumah tangga. Ayeuna ibu-ibu ridallah ridho jauji wasudullah bisuhi jauji ridho Allah ayat dina ridho nu jadi salaki geus rumah tangga makan gitu. Ibu-ibu nitip ka ibu-ibu sim kuring sesama ibu-ibu dan jadi istri soleha kudu taat kanu janten suami deh salagi suami urang teu kaluar tina aturan agama teu kaluar tina aturan dalikan salama eta urang wajib taat kanu janten suami asna teh suami teh saluhur berarti ku urang wajib dihargai wajib dihormati una uswatun hasanah aya nu ngahatian ye salaki teh sing nyontoh ka anak jeung ka majikan kupingkeun ye da abi ge awewe manginkeun ibu-ibu wungkul bagian bapak-bapak benar bapak pak lamun bojo hayang solehah putra putri bapak hoyong soleha uswatun hasanah kudu di suamina heul ari pamajikan ku pamajikan hayang dihargaan ku anak hayang dihargaan ari pagawean di imah teh amuk-amukan teu kaok kurang nyayur kurang udah teu kaok pamajikan beberes talangke Allah bae walor we walor ya tau bisa lebih tinggi itu atuh bu leres bu uswatun hasanah di suami heula contohan bojo urang hayang soleha berarti suami kudu leuwih soleh anak hayang ngahargaan ka orang tua anak hayang ngahargaan ka bapak nu jadi bapana ye kudu leuwih ti heula bapak ngahargaan anak apapun keinginan anak salagi eta keinginan urang mampu bari teu kaluar tina norma agama jeung dari agama salama eta bapak wajib jumponan kana pangabutuh anak
Pak, ngabahagiakeun anak ternyata geuning buruhan ti Allah surgana darul paroh. Keur indung bapa nu membahagiakan lahir dan batinna anakna. Kumaha atuh cenah anak hayang soleh didik ku didikan agama. Udah hayang soleh pagawean nangkring di warung batur. Boga jang beli udun nganyuk we. Boga jang beli kopi nganyuk we. Ngong adan api-api teka kuping api-api teka denge cici nongkrong di pos rona. Apakah suami seperti itu yang soleh? Suami yang soleh Bu, Pak, lain ukur masihan tuang jeung masihan leuh ka putra jeung ka bojo teh kudu wantun, kudu bisa nyontoan ibadah, ngomean, akhlak nu janten bojo, nu janten putrana. Itulah suami yang soleh. Uswatun hasanah. Suami akna amanah. Mun akang menang buburuh 100.000 tong disumpulkeun na pesak calana. Bikeun mama, bapak teh yeuh di kantor teh menang 100.000, bapak teh dagang teh menang 1 juta. Tah pe nganapakahan mama mangpaatkeun kanu leuwih mangpaat ngan bapak aya pamenta ka mama hayang nyekel we 100.000 mah era kudu wae menta jang beli rokok jeung beli kopi kala mamah geuring tara hideung. Tah nu kitu amanah. Menang 2 juta teh disempilkeun na pesakol dibikeun karana tatanganna teu apal pamajikanana. Jeblena janela sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini nyucuci matana dengan sanggula bari mah page baju na weteu ditinihan ku salaki sareng reuneu tapi ngadenge beja ceuk tatangga ceuk bale geuning salaki urang teh kagoda ku budak SMA. Jeble bunga teh bunga teh mantap ibu dangdut bersalaki mereka undangan di make up jadi setting deketan salaki bau kelek mantap pantes salaki ece kagoda ku si Nunung kagoda ku si Neneng kagoda ku si Siti da ece na teu bau kelek bau awak hareupeun salaki dasar anu bolong we dipapake hareupeun salaki dangdan itu untuk suami. Osok dangdan bojo bapak osok osok dibiasain hari bersalah di osok mau jengkol hitu teh sungguh-sungguh ke salaki. Insya Allah nu hadir masaroleha amin ya rabbal alamin. Mugia ibu-ibu sinesa ahli surga yang dilindungkan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal. Kembali karena fitrah anu suci. Laisa id liman labisal jan innamal id liman ta'atuhu taji. Nu disebutkan lebaran teh Bu lain ku baju teh lain ku kerudung anu alus lain sendal anu alus lain HP anu anyar tapi liman ta'atuhu taji keur jalma nu tambah-tambah taat ka Allah jeung ka Rasul. Lamun kadina bapak memeh bulan puasa kamari ada ngedul keneh berjamaah sok atuh ayeuna mah sing tambah kataatan teh ka Allah minimal ngong adan bapak geus siap ka masjid mekal sarung geus dikopea geus make baju koko minimal wudu teh di keran masjid di bak masjid atuh kirang barak lamun ceuk bahasa urang kasihna 10 menit sebelum waktu salat 15 menit sebelum waktu sholat bapak geus siap gaduh wudu ibu-ibu geus cicing sajadah di kamar bumina bapak-bapak geus berangkat menuju masjid naon sababna gede pisan padilahna ibu abdi ngalongkat jeung santrina Yasin padilah ganjaran keur bapak-bapak nu berjamaah ka masjid nu jauh imah nati masjid jeung anu deukeut gede keneh pahala nu jauh imah nati masjid lengkahna ku Allah dilipat gandakeun bisi bapak jauh deukeut teuing ka masjid ukur 2 lengkah muter jam 10 putaran bil
Beres Pak? Baru jauh alasan Pak, amasin mah hujan. Dakwah ibu teh bapak tah pai. Sok bantuan bapak tah pai. Mama bisi kotor ieu baju bapak tah sal. Mah poe geuning mati lampu bapak tah bat. Mama leueur mama bisi bapak teh geuning geus itu bapak tah it. Dakwah inah billah sarwa igustu bapak kamar kala lurus tun. Sekali lurus tun. Kurang tasik begitu eta teh ibu-ibu tong hayang ditumpahkan hungkul. Tong hayang dibere nafkah hungkul sak. Kiring ke Islam sarua jeung anu digawean. Ibu-ibu lain ngerumpi di golodog tatangga. Parantos hayo silih-siaran golodog tatangga. Ini salah ikam masih kurang buat wudu budak contohan hayu neng aat kurang natepan budak muleutik ini di usia ini budak diwarah berjamaah budak diwarah sholat awal waktu liman ta'atuhu tazid kerja mah tambah taat ka Gusti Allah. Urang can aya leuwihna puasa ukur nepi ka lebaran mudik nu di Jakarta ka kampung nu di kampung kabeh kota ukur sakitu ukur sasalaman jeblek ngok kiri ngok kanan dahar kupat ruang riung ka pantai makan bersama buka bersama ukur nepi ka dinya tapi urang can tambah taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran loba ditinggalkeun ukur jadi pajangan Quran ukur jadi hiasan sapoe sapeuting mun diperhitungkeun lila keneh nyekel HP daripada nyekel Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak meuni kumaha update gawe teh keur ngari update hayu. Ibu-ibu keur masak hayu diputar-putar masak ukur sakitu lagi daging ukur saparapan hayu we lupa lae ka dieu meuni agul maneh teh Laras Bu? Allah, dibangun baru sasidi mun hoyo apa sa RT? Bener. Gara-gara media sosial, loba nu lalawora ka pamajikan, loba nu lalawora ka salaki, boga pamajikan video callan jeung pamajikan batur siga keuyeuh maneh teh. Tah aya ngobrowa rumah saeur tah. Buka salaki, anjing salaki batur, semua enteh Keueup. Ori kakak bobo papangih di jalan. Wit, bari geus ompong eta huntu sih gede nu masa tuh. Pemajikan dia ya bapak, bisi mangih ngeuleuwih kasep, bisi mangih kang geus ngeuleuwih pelan panci ilal baiti, gowat balik ka imah, gabruk pamajikan saaya-aya. Benar. Tak pecet ke kumaneh eta teh. Oh, benar. Laras. Aku rek pecet kumaha ece di mas kawinan sakali dipakena gede kalep. Laras. Usaha atuh eta ngampeh tapi kana bujang teh. Lamun sasampun jadi opat leungeun lain. Usaha ku salaki. Bener. Ori salah pamajikan hayang glowing. Idang-danan henteu teu boga ka era. Goyang mah hayang alu di paraban asin we jeung peda atuh karatan tenggorokan. Lamun hayang goyang itin saminggu sakali, saminggu dua kali hanyir-hanyir. Kajeun ting koak parakeun. Urang mah haram belum cenah geuning. Bener. Kang Misda beuki peuting ka mana we yang sona huntu. Ieu teh geus sajam perang sapa. Abdi jatah di panggung teh sajam. Di mana-mana oge rek nu jauh, rek nu deukeut, lintas kabupaten, lintas kota sajam. Lamun leuwih ti sajam Kang Misda ngaranna ngalembur ieu. Jangan dulu kemana-mana karena setelah yang satu ini saya akan segera kembali. Kalau bibir pecah-pecah dan sakit tenggorokan, solusinya minum harukan cap kaki 3. Meni digawekeunnya pangukakeunnya ya Allah Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang ada badaknya. Bu, Pak, cara ngaleueut ari karasa haus maka jangan beak sabotol gitu diharamkeun ku agama. Nu diharamkeun teh minum siga me.
Sagelas leguk bisa kalikeun bapana balik buru mah cai mah leguk bisa kalikeun. Ya, dicontohan ku abdi. Lamun ngaleueut pakumu sargot sateguk. Bismillahirrahmanirrahim. Haus keneh mah tuluykeun bismillah. Komo balik di sawah ngarame, balik di sawah ngagemu, balik dagang di pasar, haus kabina-bina panasna luar biasa. Sok syariat nu ngalikeun dahaga teh cai tuluykeun bismillahirrahmanirrahim. Geusna teh maca alhamdulillahirabbil. Atuh kumaha we pakumu tama rek minum ditemukeun ku sarerea. Ngadorikeun cai teh kasar ulah balik samutut, balik usaha salaki, balik ti pangusahaan, balik ti pangbuburuhan, sambut dengan gembira ibu salaki teh uluk salam ari ka imah teh. Assalamualaikum. Lupa pamajikan di dapur. Waalaikumsalam ai sugan teh tamu nuret ngirim THR. Ari teh salakina balik usaha pujil. Waalaikumsalam dibuka we pantot teh. Sugan teh maneh harus dijawab. Sok aya gitu aya. Ya tak salah lagi nyarekan belah maca salah. Ayo sugan teh tatang nyarekan. Atuh sugan teh lain maneh harus keturupatan di dapur eueuh. Da wajib ngajawab salam mah. Sak sambut dengan gembira. Cakaleungeun salaki layan geus saksi kaparujekeun bae. Bapak alhamdulillah geus salam kecup keningna Bu. Sarua jeung nyium hajar aswad komo tarang salaki ibu hideung. Sarua saja pamajikan. Da urang mah musuh rasul teh geus dileungit teh lain dorang sing kuring teh pan. Tah sunnah rasul kitu geus eueuh di urang teh Bu. Galas Bu. Geus hilang karomantisana rumah tangga teh ukur anyar akad we anyar pangantenan menyilompang api-api ke gede eta panganten hares yang lompang ogena sigana yang hidup ditahan atuh akad teh teh daerah keneh ku salaki ari geus kelot kieu hayang anu hidup ngasubuh eta teh kalau muni sampe urang mah geus leungit Bu ya atuh rek ukur tepi kadinya urang hirup sing tambah kataatan ka Allah jeung Rasulna. Quran selalu dibaca Allahumma ja'alil Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah mugi ngajantenkeun Al-Quran di dunya nyarengan di kubur janten caca dinten qiyamah nyabaatan. Ulah ukur ke bulan Ramadan urang resep maca Quran maksakeun hoream jeung teu pedah ngadenge cek beca cek ajengan sakali kana Quran salajeng 1000 tamatan salajeng 100 tamatan. Ayeuna bulan Syawal Bu justru bulan Syawal kali itu sing tambah kataatan lamun kamari menang sakjud ayeuna mah sing jadi 2 jud sangkan Quran jadi patu dihirup di alam barzah ka urang nyarengan di poe kiamat sahurut Quran anu dibaca bakal nyapatan ka urang di yaumul kiamah. Bu ayat kejadian sebelum kiamat diorangkan alam dunia jangan lompat kabeh ka masjid rek maca Al-Quran pas dibuka hurufna kabeh ku Allah dicanak deui mengpeng huruf Quran masih kene kumplit tulisanana aya kalimahna aya barisna aya sok urang memulai Quran ku urang selalu dibaca laisa liman tajammulu bil libasi wal makum innamal liman kufirat mahudun. Nu disebutkan Idul Fitri lain kendaraan weuteung imah cetna anu weuteung motor anu weuteung tapi liman gupirat lahu duduk jalma nu meunang panghampurana Gusti nu ditunggu ku urang ngupingkeun kalimah takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la Wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu. Bari ngarasakeun ibu kalimat ngucapkeun kalimat takbir ngabayangkeun hate rumah salamokot dosa jalma nu alamora kana taat ka Gusti Allah Bu geuning ari barzah mah pas melem takbir jam 6 bulan Syawal sababna pergantian bulan Hijriah mah
ka jam 6 maghrib geus tingkal ceak ahli baca nuku Allah diistirahatkeun salama sabulan lamun mayitna cilaka sabulan Ramadan ku Allah disalametkeun tina siksa datang deui Idul Fitri ahli baca teh tingkal ceak urang kalah main pepetasan ting beleduk di unggal jalan ting beleduk di unggal imah lain mah eling kanu kawasa golak macakeun Quran keur inu keur bapa keur dini keur aki keur buyut keur bawa keur tatangga keur baya nu keur ngajerit di alam baca ngajerit maratan langit ngociak maratan jalan nu kasaha eta mimitina rame aki-aki milu main pepetasan terus Pak keongte dihajakeun ka labu tenang eta geus resepna we dihaja-hajakeun teuing geuat urang takbir badak maghrib beres urang buka isya berjamaah ka masjid sabiasana pedah moal tarawih mah jedog dina TV hareudang areungan mah moal ka masjid moal tarawih ieu eueuh eta Kang Uun teu boga ka era makasih Kang gawe Kang Cecep Kang gawe aduh ya Allah mulu berjamaah isya memeh takbiran sok kebiasaan kolot baheula memeh takbir sok hadiah heula ka arwah kal ujug-ujug takbir ieu hadiah heula ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa durjeng satuluina akarek takbiran ulama mutaakhirin baheula ulama runggus heula kitu kebiasaanna jana ka inung bapa heulakeun yeuh inung bapa ulah peda geus beunghar poho ka inung bapa pegahku ka inung bapa teh bujil lamun inung bapa beunghar mah anak teh jadi raja lamun inung anakna beunghar mah inung bapa teh ukur jadi pembantu Pak rukut me di mah teh bapa ngarit pantes hakolot seperti itu nu pangheulana digabruk kalahunan poe Idul Fitri inung bapa neng kasep deui mana panganten aya ieu teh aya cung panganten cung acan ka kamar acan gegep acan kade bisi geus gegep wong akan si runtuh hayangna aduh ai sim kuring gogoraukan nu jadi bohong ai panganten meunah atuh alhamdulillah kuduna teh di dieu ame didoakeun ku sararea kupingan neng geulis hidup hayang barokah rumah kaset urang mana pangget teh teh sami urang beh dieu keneh catat alhamdulillah sing jadi jodoh dunia akhirat kaset geulis Amin. Ieu pesan ti ibunya kaset geulis hidup hayang barokah rumah tangga hiji niat sing karna Allah nomor kadua pakai konsep agama nomor katilu muliakeun indung bapa hidup jadi dua teu aya kata indung mitoha teu aya dina agama itu indung bapa salaki urang ieu indung bapa bojo urang sama-sama kita hargai sama-sama kita hormati kan tenan ieu Kabupaten Cirebon katullah karomah aulia Syekh Syarif Hidayatullah nas'alukallahumma bibarakati karomatin wa ma'unatin dijujuk urang kasih ka Cirebon dijujuk ka Banten dijujuk ka Madura keramat para aulia tapi keramat paling berharga indung jeung bapa urang diliwat alasan sibuk dengan pekerjaan padahal keramat yang berharga adalah Ibu Rahma kamakola wahaji oma bidang dudi hei manusia bantuan aku sing aya kahaya sakali dia hei manusia hormati ibumu yang melahirkan tulung tung dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya itulah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya bisa lagi tak ada oke hayang atuh doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukan
menjadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Teng 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 teng. Jreng atuh kitu sing aya kaya ya. Inung bapak keramat paling berharga. Derayan air mata menjadi inung bapak poenan Idul Fitri cerik kana ridho kalau jadi anakna harita pisan Allah ngalusurkeun ridho ka anak yakin eta anakna bakal ditaekeun derajat dunia jeung akhiratna ku Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyakiti hati nu jadi orang tua. Ibu kalaos teu simpuring tos teu ibu teu rama kantun tipun lancet pun biang ngumpul mugi sing panjang Yusa nu selalu mendampingi simpuring itu mengangkat simpuring, tapi simpuring serasa ka ibu kandung mugi sing panjang Yusa ibu urang sadaya segera di ahli surga ibu bapak urang sadaya. Amin. Ditaekeun derajat ku Allah dunia jeung akhiratna urang sing jadi anak-anak anu berbakti sareat anu janten ibu jeung rama hakikat bakti ka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kebahagiaan kesuksesan dunia dan akhir. Sukses kita jadi pejabat, sukses kita jadi pengusaha, ternyata di belakang kita ada jeritan doa menjadi inung tengah poti keur mejehna batur jepting keur mejehna batur kita inung urang munajat ka Maha Kawasa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bari ngecelakeun cai mata anak anu 7 kabayang kabeh wajahna, anak anu salapan simpuring budak anu kasalapan bungsu bang seot kabagean susu peot tapi panggeulis ka jeung panjangkung gedena. Mudik abi ibu kasih ka Thomas ukur ningali tutumul ibu rama ngecelak si soca simpuring teu katahan. Biasana kasimpuring mapakeun nyambut dengan gembira, tuangan engal dituang, engal dibuka, engal dibagikeun ka tetangga. Tapi ketika simpuring pulang duka 100 tahun kemudian pun biang 2015 pun bapak tahun 2007 simpuring nyagruk di kamar palagi sujudna. Gusti syariat abdi didengar jutaan umat, ilmu abdi dimanfaatkan ku umat, jasa nu jadi orang tua. Ridallah walidayya wa suhdullah fi suhdil walid. Ketika kita sukses simpuring jadi seperti ini, dorongan didikan doa itu jadi orang tua, tapi secara lahiriah ibu rama simpuring tidak bisa menikmati hasil jerih payah simpuring dakwah mapai lemur batur di tahun 2008 diwiti dari 100.000 sampai jutaan rupiah. Ibu Rama salahiriah tidak menikmati. Mantap ya nu aya keneh Ibu Rama sekemampuan bahagiakan oleh kita. Sok bajuan anu alus, pasian tuangan leuleuten anu alus, hargai hormati nu jadi Ibu Rama. Itulah kunci kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan dunia sareng akhirat. Cekam kesajab langkung ibu kahartos dieu teh. Naon kahartos teh? Mugia bapak-bapak sinjatan suami anu soleh, ibu-ibu sinjatan istri anu soleha. Amin. Urang kamprok kang doa kasieun teh Ainul Hikmah sareng ka Ujang Muhammad Nurhatta. Oge atta ieu teh carogena aurelnya. Alhamdulillah. Mugia hidup kasep geulis sing paranjang rumah tanggana kapisah kumaha. Sing jalemban milik rezekina, sing harasil maksud jeung cita-citana, si istiqomah ibadahna, si dipaparin durriyah sholihah sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
pengorbanan sohibul makosid sakulawargi, harta, tenaga, emutan demi terselenggara ieu acara. Mugia Allah Subhanahu wa taala namplokeun kabarokahan ka aranjeunanana, Allah ngagentosan ku pahala anu berlipat ganda. Umumna mah anu hadir dina wengi anu ayeuna pengorbanan jamaah sadayana, ngorbankeun harta, ngorbankeun waktu, biasana jam sakieu tos istirahat, ayeuna nyempetkeun waktu sejak tholabul ilmi, ngadukung acara pangaosan, nyaragohkeun ilmu nu gaduh hajat ka masyarakat sadaya. Mugia lengkah urang sadaya di bumi sewang-sewangan sing dicatet ku Allah janten amal bakti nu ditampi di hadapan anjeunna, sing janten ke paradosa ka urang sadayana. Urang sesungguhnya kembali kana fitrah anu suci, Idul Fitri kembali kana fitrah anu suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu tiasa kasanggakeun ti awal dugi ka akhir sanes kirang upami sanes kirang sono abdi masih gaduh bujeun deui duka sabaraha panggung deui da sok nuntutan ya panjang didoa isar abdi sing sehat lahir batinna, sing nyaangan ilmu teh kana diri abdi, umumna nyaang ka umat di mana wae ayana. Nu parantos didugikeun walau kalimatan, walau harpan sing janten bekal khusus kanggo panganten baru, janten ilmu anu barokah, anu manfaat, anu maslahat dunia rawa akhirat, khusus kanggo sim kuring anu ngadugikeun umum kanggo sadaya anu ngupingkeun. Amin amin ya Allah ya rabbal. Mulpatna tina kabodohan sim kuring teu malapah gedang teu entep seureuh pilih aya cariosan maduk laku nyepak lampah hek na tepang sareng sadaya nyungkeun hapunten anu saageng-agengna bade ngahapunten sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al mahadam mubarakah wa muayyadan mansura hadiyah mahdiyah nabi'an mubarakan lana walidilika walinnasi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salinten buah salinten di parapatan hapunten abi hapunten bedanya kalipatan bari hapunten sadayana. Aya paribasa mengatakan kata mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Ibu abdi teh salemu sareng kamisnya sadesa desa Mangkon Jaya, Kampung Cibuntiris, Desa Mangkon Jaya, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, mung benteng kampung. Abdi mah Kampung Cibuntiris, upami Kang Misjanya Kampung Cipayung. Mung sadesa sareng abdi. Alhamdulillah hikmah abdi tiasa tepang sareng urang dieu. Hikmah anjeunna waktu nikahkeun ti kakak aya lainna ngupingkeun ceramah abdi sampai tergila-gila. Alhamdulillah dengan izin Allah abdi uli ayeuna tiasa tepang sareng sadaya. Kabupaten Tasikmalaya Pak jauh luar biasa, tapi ku izin Allah abdi tiasa salamat sanaos abdi dikikijing tadi utah-utahan bu ya diwateseun oge Gusti abdi pasti kekuatan sing sehat abdi ditungguan ku umat. Alhamdulillah izin Allah abdi tiasa sehat deui ka dieu. Tinggal istirahat aya tabu 12, tabu 2, kadang subuh duwi ka bumi. Tapi kan yakin ada kebahagiaan tersendiri anu teu karaos ku batur. Mugi abdi sing panjang iswa sehat sadaya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang mugia ibu-ibu sareng bapak-bapak bisa bertemu kembali sareng ibu Siti Heni Nur Aini anu cicingna di Ciawi nu geulisna mah geus dibejakeun di Bareta leuwih batang sileh jeung si Asanti mah hayam beureum hayam kate Kang Misja bade dicana ka Cijulang abdi bade eureun lantaran tos capek jabat tos hoyong ulang jeung hoyong tuang deui sugan we nu boga hajat nyuguhan deui jeung mahana. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.